Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daun deui sarbang kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipeda dicarios nganuhunkeun nya anu tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Mugia sadayana dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Urang masih nyarioskeun akibat muja ka jurig dinten ayeuna teh bagian ka 11-nya. Ye karya Mang Nyalira mohon sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna carios mangga urang kawita. Alus jelema mah boga pamadangan kitu euy lantaran moal aya kamajuan hirup teh mun somogol dina nuntukeun sikep man. Sumuhun lares kitu Mbah manawi kumaha saterasna kuring bakal dipaparinan tugas naon deui ku Mbah teh pikeun janten pengikutna nyiblorong teh Mbah kudu kumaha kuring teh. Ya kudu muru waktu sangkan tereh kalaksanakeun pamangsudan maneh. Ke penting ieu keneh nya ku dewek rek dibawa nganjang ka ditu ka karatona nyiblorong euy pikeun gancang ikrar diri jadi anak buahna euy sarta kahayang jeung tujuan maneh teh bakal laksana tinekanan euy nya ayeuna pisan kitu Mbah manawi wengi ieu. Wengi ieu euy sabab maneh oge hayang buru-buru lain ngalaksanakeun maksud teh. Mohon hoyong mah enggal-enggal wae abi teh duh nanging hawana tiris pisan panginten di luar Mbah. Ulah ringrang ku hawa tiris maman. Kin cobaan ku maneh engke kumaha rasana geus aya di luar mah. Tiris-tiris bae di pikiran maneh mah ongkoh di kerusum hujan ayeuna mah tariris. Tapi ketang ye ari cangcaya atawa leutik hate mah ulah wayahna moal bisa kalaksana tah pamangsudan maneh teh. Wayahna maneh balik ngagelincing keh mulang ngolong kewang gagal pamangsudan maneh teh tersanggup kitu-kitu acan mah tiris-tiris bae mah tuh wajar. Mang Maman embung ari nepikeun kagagal mah nya harita gancang nyarita deui. Aduh Mbah pami kedah gagal mah alim hoyong janten sim kuring mah hayang muja jeung hayang beunghar ditembah ku batur dihina wae Mbah. Duh geuning kieu hirup sangsara teh Mbah. Pokona mah Mbah hayang beunghar wae kuring teh hayang beunghar kumaha carana we atuh Mbah maksakeun wae kuring teh. Tah mun kitu mah hayu hayeuna keneh wae urang indit euy saacan liwat tengah peutingnya waktuna teh kasusah hirup maneh kudu gancang dirobah ti ayeuna euy ku jadi beunghar sateh sabab taya deui peuting nu hade yeuh iwal ti peuting ayeuna deuleu Maman. Ya kitu mohon atuh Mbah mun tapi muja kabuta Mbah nya kumaha tumbalna moal ngagorbankeun anak kitu Mbah. Kuring mah sok salempang we sok inggis anak nu jadi korban keh. Duh karunya deui. Ari selaing mah loba tatanya Maman jeung setengah hate mah nangtukeun sikep
loba kasieun ingetkeun ye angaranan muja teh pasti aya resikona euy nyaeta keluarga katutiri maneh sorangan deuleu tarohana ta teh soal resiko eta mah gumantung diri maneh mun ngalanggarkan aturan angka diri sorangan euy jeung keluarga maneh tah jadi korban mun teu maneh teu ngarumpak kana aturan mah nya moalna naon atuh mangka tumbal eta teh euy bisa ditawar deuleu hayang saha bae nu kudu jadi tumbal dina sok kretegkeun we dina hati maneh sebutkeun ngaran jelemana anu waris dibadalkeun euy ku maneh engkena. Mang Maman memang teu apaleun muja teh bakal kumaha mimiti nu kawadalkeun teh pasti anak. Mang Maman sentar hatena disentakan kitu teh kumbah berod loba kasima jeung nurut ya bakuncen teh sabenerna mah seuri dina jero hatena mun jadi Mang Maman muja ku Nyi Blorong bakal diangkat cenah jadi senopati di negarana manehna lantaran dianggapna sakti jeung tuhu karena setiap aturan nu lumaku bah berod teh. Setengah nu ditenung jiwa jeung pikiran Mang Maman sangkan teloba teuing tatanya nya nu akhirna mah indit jeung Bah Barod rek kasisir balaut kidul. Mang Maman diuk deku ngarendeng jeung Bah Barod. Bah Barod mah leungeunna duanana acong-acongan nyembah ka sagara nu aya ombakna motah golontrang wae maca jangjawokan bibirna sedengkeun ari Mang Maman mah ukur nurutan wungkul ngacungkeun leungeun dina sikep nu nyembah tapi teu nyarita nanaon. Ti kidul anu subur mangan dadi ora mudeng ngomong opo sampean sing penting waras ingsun jungjungnan kaula Nyi Blorong panjenengan mah enggak gerah sumpingseun diagung-agung dipuja-puja wer tekewer-kewer teu jauh ti kitu jangjawokan nu kadenge ku Bah Barod galura sagara kidul teh beki motah ombakna angin laut pating saleor ngoyageun mesa kabeh tatangkalan nu aya di dinya ngan aneh ari Mang Maman teu ngarasakeun deui hawa tiris harita mah na dina kaayaan sagara katut ombakna nu motah nya disada jejeleguran mangsa keuna kana batu karang katingali ampir di tengah-tengah laut aya nu muncunghul suhunan karaton lalaunan naek sarta jalana nunupungkeun kalawang saketeng nyambung jeung sisi basisir ngagebat panjang dina wangunan jambatan. Nuhun nya Mang Maman cenah nyamu. Mang Maman. Eta karanton teh mungguh gede tur tohaga kaayaana malah mah aya cahaya-cahaya warna koneng hibar ngahias eta bangunan karaton. Bah Barod saenggeus katingali karaton Nyi Blorong naek sampurna harita geus nangtung nyarita ka Mang Maman ngajakan lempang rek unggah ka karatona Nyi Blorong.
nya Mang Maman mah ukur unggek bari ngawalon pondok gitu nate. Hayu euy geus waktuna deuleu ngadeuheus ka Kanjeng Ratu. Mangga Mbah ngiringan wae sim kuring mah kumaha saena wae ah. Cek Mang Maman saliwatan mah eta teh patempatan teh jiga nu lain di tengah laut. Jiga keayaan di kota raja teka ciri aya laut. Pantok gerbang lawang saketeng teh tetela dijaga kedua dirim jarangkung badag bari galak pikasieun rupana teh tapi kemah berot mah atuh barang nepi jol langsung ngarengkuh hormat bari teu wanieun kurang ajar nya duanana oge geus arapaleun ka kuncen calon senopati. Langsung Mbah Barod jeung Mang Maman dititah asup ka jero keraton ku eta ku tukang ngajaga. Di jero karaton teh katingali Nyai Ratu keur diuk dina kursi singgasana dikawal ku 7 penggawana lalaki garagah kabeh ngan hanjakal atuh suku jeung leungeunna aya 6 pasang cenah eta mah siluman gurita. Kedatangan Mbah Kuncen jeung Mang Maman gancang dibagiakeun ku Nyi Blorong teh nu estuna gede wibawa dina teutepan jeung caritaanana mungguh taya prajurit anu tetumut teu wani ngabangkang kana unggal parentahna. Hari Nyi Blorong teh sirahna make mahkota ratu gelis campernik taya duana di alam manusia mah pakeana harurung harerang kabeh diteretes ku emas berlian kursi dipapaesan ku patung orai kenca katuhu uluna arunggek calawak tapi dina jero sungut patung teh kadang sok keluar sinar bodas pikeun ngakuman prajuritna kabeh nu aya kabeneran nu aya wani nu ngabangkang kana tiap parentah Nyi Ratu. Brod hade pisan Andika ayeuna teh mawa manusia deui kasasar lampahna tulus Andika teh jadi senopati Brod. Sumuhun Kanjeng Ratu tah sun ieu jelmana estu poekeun lampahna ratan sangsara cenah ku dunya hirupna bari anjeunna teh tos keluargaan sun sarta kagungan budakna 2. Heup kula geus nyaho Brod kahirupan eta jelema teh memang perih tur pinuh ku dodoja dina hal usaha manehna jalma sangsara ngan eta jalma teh bakal dijadikeun lalangit karaton ku kula sarta geus aya gantina si Durgala siluman buta manehna sina indit kalembur kalayan ngarupakeun si Maman cek Nyi Ratu. Mohon mangga kaula nun Kanjeng Ratu nyanggakeun eta manusia teh hak jeung salira bade kumaha oge mangga wae. Mang Maman anu tujuanna hayang muja teh tetela ngadon erek digunasika dijieun alat langit karaton bari didina teh baris dihilikeun ku buta atawa genderuwo nu katelah
surga lamunnya duh karunya. Sakumaha paniatan Mang Maman nu hayang ngukut buta, tapi Mang Maman teh sabenerna mah jiwana jeung pikirana geus dikawasa ku Nyi Ratu. Bari saacana oge geus ditenung heula ku Mbah Barod samemeh ngadeuheus ka Nyi Blorong. Jadi Mang Man teh geus dina kaayaan teu inget aya di mana-manana nya Nyi Ratu teh katingali keprok 2 kali saterusna ngabalesat ti luar karaton aya nu pating belesat warna bodas 2 laju ngarejengan badan Mang Maman nalika eta warna bodas teh rubah wujudna jadi nyaruakeun makhluk nu pikasieun salaku algojo galak jeung barang ngasan. Hei para algojo, kaula nu satia kewat bawa jalma teh ka jero pangberokan ayeuna. Manehna bakal jadi bahan lalangit keraton, cek Nyi Ratu langsung marentah algojo mawa Mang Maman kan tepat pangberokan. Oh, unjuk somah enggak kaula nun Gusti. 2 algojo teh teka leket langsung ngahimpit Mang Maman nu memang keur selang-seling keneh, tapi sanggeus di jero aya di jero pangberokan mah dikurung ku sarigsig besi. Mang Maman jiga nu hudang tina sare ngaranjug kaget sabab dirina tetela bet aya di dinya. Karunya Mang Maman muhun takut tong hayangnya muhun. Mang Mamannya karunya doh ditumbalkeun muhun. Di luar katingali aya nu ngajanteng ngajega nungguan di eta pantempatan hiji makhluk awakna lebet ku bulu ceulina panjang panona hideung. Aya di mana kuring teh? Nah bet aya di jero penjara kieu ieu teh. Lain aing teh tadi diunggah di imahna Mbah Barod Minang Saraya rek nyiar pamujaan. Aeh naon eta meni jangkung badag kitu jeung buluan dilih sararieun. Mang Maman mencerong ka eta makhluk tapi gancang mundur lantaran sieun nempo banget eta makhluk. Eta makhluk teh teu ngomong nanaon, ukur molototan wae tapi tengah jadikeun Mang Maman kasima Mbah Barod juha di marana anjeun tolongan kuring. Nah bat aya di dieu geuningan tolong Mang tolong, cek Mang Maman ngagero minta tulung nyambat ngaran Mbah Barod jeung juha nu eueuh di eta tempat. Dina kaayaan keur kitu teh Mang Maman jadi ngageter oge hatena jeung beki kasima ku eta makhluk teh geuningan bisa nyarita jeung nyentak ka Mang Maman dina sora anu handa ruah. Gandeng maneh manusia ngajedog montong loba pamolah deuleu di dieu mah silaing engke teh bakal dijadikeun na langit karaton ku Kanjeng Ratu deuleu. Sepa pias dina waktu harita ngadenge eta jirim nyarita kitu kedeprek wae Mang Maman diuk ngabebetkeun maneh
bari jiwana mah tetap goncang tur can sapinuhna ngarti akana naon nu karan dapat. Leng-leng sirah asa ngubeng lantaran mikiran kaayaan. Tatempoana jadi ranyai kararoneng nya Mang Maman ayeuna mah jelas geus ditipu atah-atah ku Juha. Juha palsu ku Mbah Kuncen alatan polah laku lampahna sorangan keneh. Akhirna Mang Maman make hayang muja sagala rupa. Urang ayeuna caturkeun di singgasana atingali digigireun Mbah Barod aya Mang Maman palsu jalmaan buta nu katelah Durgala. Durgala teh salaku lalembut laut kidul geus sajaga diri narima pancen ti Nyai Ratu. Durgala teh kawilang hormat ka Nyi Ratu teh jeung ka Mbah Barod anu anyar diangkat jadi senopati. Tah jadi Andika lakukeun naon rupa nu diparentahkeun ku kula, nyamur jadi manusia sarta sugumakeun tur bajakeun hirupna. Pamajikan si Maman sakumaha mestina ngan tetep anak nu dua kudu dibawa sukmana ka dieu pikeun dijadikeun pamoles ka langit kadaton. Mun geus diganti ku si Maman bapana, tapi pamajikanna mun keukeuh wae nitah salat jeung ngaji ka Andika dina hiji waktu salila ngahiji taya salahna. Mun eta jelema disiksa ku Andika ngan ulah nepi ka dibinasa mah, Andika ti mimiti ayeuna mah kudu hirup di alam manusia tur ngalakonan kahirupan lumaku di alamna. Inget sakali deui ngarah maneh ayeuna teh diganti jadi ngaran Maman lain Durgala deui, sabab nasib maneh bakal jiga si Balakasadut siluman begu anu nyamur jadi si Juha salakina si Itoh anu nepi ka kiwari manehna ge teu apalieun salaki aslina nu geus jadi ubin di kaputren. Tah kitu Durgala sareng waktosna seep. Aduh. Waktosna kabujang seep cenah duh aya wae dongeng teh nya. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca